aing ieu hidup di kota yang nyaho aing teh ka mana ya jangan sapapa ada aya nunuduhan anjir aya tempat ngekik di dieu jangan angka aing meuli angka togel iya anu nuduhan tempat bersehat euy ieu benar ieu tempat naon ieu juga betaheun euy jangan jang jawokan aing meh hade dagang aing euy pasti waduh ieu masalah dari tempat-tempatna teh tempat pertanyaan teh cadu beunghar aing balik ti dieu mah minta angka minta jang jawokan aing jang dagang cadu aing Assalamualaikum Bah Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ilmu salah tempat pertanyaan sih. Beunghar aing mantok di dieu mah. Caduh aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jang aya naon? Ya teh leres tempat panarosan bah. Anu hoyong beunghar, hoyong angka sok kadarieu batur. Nya leres muhun ujang. Sok mangacali kapali juru. Sila sing sidakep jalu anaking. Edan sorana. Ari maneh hayang nu kararitu mah aya di dieu tempatna. Anjeun teu salah ngancik ka ieu patempatan. Edan. Jadi beunghar ieu mah. Sok mangga ka dieu calik dina juruna atuh. Ulah ngajedog di dinya wae. Mohon bah. Abi bade kada juru bade sidakep. Jadi kieu bah. Bah. Mana tadi teh? Bah. Naon jang? Ayo we bah-bahan wae atuh jang. Mun abi teh di kota bah. Tempat aya nunuduhan ka dieu. Cenah di dieu teh tempat pertanyaan, tempat yang jawokan hayang beunghar ka dieu cenah. Tapi maneh geus yakin are kikieuan. Yakin abi mah bah. Geus daek nerima rosikona anu bakal ujang tarimakeun. Daek bah abi mah resiko kumaha-kumaha ge bakat geus balangsa. Ngan sakieu ti abah mah sakadar mempeling ka numma ka diri maneh jang. Sabenerna mah ulah hayang menta kanu kieu. Ulah hayang muja kana kuburan. Masih aya keneh aloh jang ajang punta penta mah. Tapi ari kitu ujang keke jeung keke mah mangga ku abah dipasihan. Kagah pot dakwah. Aing hayang beunghar ge. Ku simpel we atuh bah minta angka we atuh. Oh, kitunya. Hayang beunghar deui yeuh. Sok. Kahade ieu inget-inget angka ti abah. 4 angka we. Heeh, sok ku abah dibere. Kahade jang, tapi ieu nomor aya syaratna. Naon bah syaratna? Syaratna kudu apal sakali nyebut abah, kudu paham ulah nepi ka poho. Nya sok bah. Ku abi diterekelan sok kagok. Sok nya kupingkeun ieu ku abah moal diulang ukur elek sakali diucapkeun. Tenget-tenget jang. Nya 5 8 5 kosong hiji geus kursa kitu jang. keluar eta teh bah bakal keluar. Dijamin jang. Dina naon eta bakal keluarna na Taiwan na Hong Kong? Iya teh perkiraan abah di Nasional Capit jang. Tuh balik geuningan bah. Serius Ya. ieu mah. Nya atuh di Hong Kong jang. Maknya di Nasional Capit mah Hong Kong penting. muhun jang. Sok laksanakeun gunakeun eta nomor. Nuhun bahnya. Sakitu papadon mati abah eta nitipnya sok pasangkeun. Oke siap bah, nuhun bah. Tapi permintaan abi ieu nu sakali deui bah. Panasaran abi teh hoyong cepat turun cenah ulah hayang ningali rarai abah teh cenah. Tapi abi mah panasaran ukeun deui pamentah hiji deui hoyong ningali rarai abah atuh abi teh. Moal sieun jang moal reuwas moal gentar ningali abah.
Moal, saur abi ge abi mah ditarekelan geus kieu mah ayeuna naon ge. Moal kagok bah. Penasaran abi mah hoyong ningali Abah. Kana cek batur pikasieun cenah. Sok siap-siap Abah erek muncul dina hareupeun beraraya ujang. Goblok. Oh, benar pikasieun teh goblok. Anjir.